Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi kaum dangu anak kusim kuring di pika cinta. Mana orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu inca ka bagian ke-17. Mangga wilujeng manteng wae, wilujeng ngadangukeun ulah ilap channelna, di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Eta kieu pangna kuring ngajurung si obeden yang anjeun teh. Maksudna marek tumanya tina perkara makaya. Menang sabaraha sewang basa usum ayeuna teh. Cek Komar mungaran tumanya kanu genepan. Kalawan teu hararese ku Soma dijawab bari humaneuar. Aya we satelebug makang Soma lah ngan lain pare satelebug teh. Tapi handeueul rajeun ka ala ukur 5 rantang. Tina sababaladon menang 2 blek leuwih saeutik. Emah Soma kitu deui nu 5an pada luh lah. Ari ieu je kolot ieu Mang Dinta menang sakumaha? Komar ngareret ka saurang lalaki tengah tubuh katelah Mang Dinta. Ya aya we tamala parting majang Komar. Temal Mang Dinta ukur sakitu. Lain kuring rek tumanya ya sakali deui. Geus ngarti pangna ka pakaya urang geus tilu usum ayeuna teu kajadian bae. Ugo we ngarti mah pangna teu kajadian teh diganggu ku hama babakuna mah beurit teh mah Soma. Jadi sarerea diganggu ku beuritnya. Ya baraya-baraya lamun hade dicaritakeun pakaya urang diganggu ku beurit teh. Bari moal aya eureun-eureunna nu hartina moal leungit-leungit sabab aya nu ngasuhna. Anu ngasuhna kumaha Kang? Soma ngareret tuluy teh. Banyak anu ngasuhna atuh. Tapi nu ngasuhna ge lain beurit ieu mah. Dia suku jelema atuh. Hah? Dia suku jelema? Soma bangun anu heran. Ari nu ngasuhna saha Kang? Pokna teu leupas tina paneteupna. Perlu dijelaskeun ku Akang? Ugo we atuh perlu mah sama kuring mah yang nyaho. Jeung asa kakarang ading aya jelema ngasuh beurit. Ya. Kuring sarerea moal Akang ngajelaskeun si dadap si waruna. Ngan ayeuna peleng ku sarerea saha jelmana nu boga pakaya teu boleh mulus bae. Cing sawang ku sarerea. Komar rada mesem malah mangiceupan sagala kaobe jeung katoha. Menang sawatara jongjongan semah nu genepan ting harulang. Malah si direret jeung baturna tapi saurang ge teu bisa nyebutkeun si dadap si waruna. Teu ingat tukang lah can kasawang ku kuring mah. Eta nurutkeun sawangan Akang. Nah saha kira-kira nu sok ngasuh beurit teh? Nah urang dieu salemur jeung urang atawa lembur sajen. Soma teu boleh canyahoeun kitu deui nu liana ting harulang. Lamun bener-bener sarerea canyaho ku kuring dibejakeun ayeuna. Nu jadi pangasuh beurit teh ti lembur babakan ngaranna si Inon. Hah? Inon? Soma rada ngahuleng tuluy ngareret ka baturna. Inon salakina teh Sarti kitu? Heueuh si Inon salakina si Sarti anakna Maesa. Kekelanan Kang. Asa can ngarti kuring mah eta pangna Akang nyebutkeun Inon jadi pangasuh beurit teh kumaha kacirina kitu? Soma neuteuk. Yeuk kieu ge yeuk. Dengekeun ku sarerea. Tapi kitu ge lamun rek percaya kadu kuring nya. Teu percaya mah teu naon dina sakitu poe nu katukang kuring tas neang sawah ti lebak. Sama lajeng si Obe jeung Toha. Balik ka ti sawah palebah kebon Mang Adnawi, kuring ningali si Inon keur ngungkug ka wetan ti wetan kakulonkeun. Ting tas di mana? Nya harita ku kuring jeung ku si Obed katut si Toha diarintip. Nya tuh geus rada deukeut katingali si Inon keur diiring-iring ku beurit mani ngasrek. Kawasna ngaratus buah. Puguh we kuring jeung si Obed katut Toha teh ngarasa kaget atuh. Malah ting saria ku kurayeun ngambulu punuk teh. Ningali beurit sakitu lobana siga nu ngiringkeun si Inon. Geus sidi kitu mah kuring baralik deui ka imah. Tah kitu pangna ku kuring disebutkeun si Inon nu dipangasuh beurit teh. Nu matak pakaya maneh mah mulus wae tara diganggu beurit. Bising teu percaya pe kadinya tanyakeun da ka si Obe jeung si Toha. Nu ayeuna aya di dieu. Komar tetep nyangka yen Inon jadi pangasuh beurit hama. Ayeuna sanggeus Kang Komar boga timuru kadinya rek kumaha atuh satuluyna? Soma jadi mimali nanya kana pamadegan Komar. Nya maksud kuring mah kulantaran si Inon mulus wae pakayana. Nu hartina teu diganggu ku beurit, kuring rek ngadatangan ka manehna. Ka si Inon nu dimaksud teh. Ai maksud ngadatangan ka Inon rek naon? Soma talete. Maksudna mah rek nanyakeun we antina nu teu diganggu beurit teh. Nah lamun ngagunakeun obat naon nu digunakeun ku manehna? Lamun boga palakiah naon? Hayang nyaho manehna
Ayah sosialna ka urang atau sararea atau apa sapira kumanehna yang senang sorangan sabab ti dieu kalau lemur babakan teh teu jauh menang disebutkeun batur sakapal apa malah mun teu mere atawa teu nerangkeun obatna Kang atawa teu mere palakiana kumaha kira-kirana soma siga nu ngajojoan kana pamadegan eusi hate Komar. Sapira kumanehna teu rek ngabantu ka urang dieu lamun teu ngabantu teh mah geus kawilang we aya hirup sosoranganan sedang jelema lamun aya kararepet samode papait da moal bisa digugulung aku batur atuh saimah ge tangtu dibantu ku nu lobaan eta sing saha kira-kira nu rek milu ngadatangan si Inon narek sararea anu ayeuna ka dieu atawa rek ka salah saurang lantaran ke pas sore kuring rek ieu ulin ka si Inon osna ri kuring mah bisa Kang sabab di imah geus sasahanya menjadi pamajikan jeung barudak keur ka Bandung ka uana ieu kuring malah ngawakilan Mang Dinta soma nunjuk ka Mang Dinta nu pangkolotna harita teh pek wae nu ngarora ka ditu lain kuda naon Mang mah geus teu kuat leumpangan jauh komo kitu nyorang tanyakan sakalian ti imah katampian ge meuni gereng hapranyuk kapan bieu geus kanyawan kusarea leumpang ti imah ka dieu bari jalan rata kapan eureuna ge kana 3 kali nanya kitu we geus kolot mah jaga ge karas aku ilaing ge geura tema Mang Dinta itu moal ieu teu daek bari rupa-rupa alasan nyatana naon ari moal mari lumah satadina ngajak sote kasaksian kusa kumaha sikepna si Inon ka urang dieu nah aya tulungna tawa eueuh lamun teu daek nulungan mah geus keur kuring malah teu hayang panggil deui jeung ngaran si Inon teh cek Komar siga nu keheul lumeh tatangga nu genep eueuh saurang-urang acan nu rek milu ngadatangan Inon meunang sawatara jongjongan mah jalma nu genep jarempe kitu deui pribumi siga geus beak piomongeun meuni ngadak-ngadak jempe teu beda 3 angka tinca tapi teu kungsi lila teu kungsi sawatara menit Mang Dinta kakara nyarita pamitan rek bali nya eta mah kitu we nya Jang Komarnya Mang mercayakeun ka Jang Komar kalawan mudah-mudahan ki Inon sing aya bantuna ka Jang Komar jeung kanu sejena ka asup diri Mang ku kituna Mang rek amit munurnya cek Mang Dinta bari nyolong kerong ngajak sasalaman kalawan teu hararese ku Komar disambut geus kitu mah semah nu genepan jerat jerut tarurun tuluy barali ka imahna sewang-sewangan kari pribumi we tiluan sarieun sugan pangdawuh nu marilu ge Kang cek Obed sageus semah baralik mah kakara ngomong tadi mah ngabetem we teu kecet-kecet lah keun bae teu daraekeun manaha da dewek ge moal maksa kan teu daekeun satadina mah di teang gadisna dumeh ngingetkeun ka batur salemur kata-tama sanasib pakaianna model urang ngan lamun dina hasilna si Inon mere obat anti beurit atau mere palakiahna urang dieu kabeh tong dibejaan mangsa bodoh lah masing pakaya batur ancur ge asal urang we mulus samode si Inon tapi keula Kang kuring mah tanyakeun ka Akang teh urusan naon kitu Komar ngareret ka Toha ayeuna pikarepeun Akang rek kumaha lamun teh mah Kang Inon teu bisa pisan nulungan ka urang boh nulungan ku perkara obat atawa anti beurit boh ku palakiah ceuk Akang teh mah Toha nanya kana pamadegan Komar dewek mah we dimaksud euy lamun si Inon teu mere pisan bongbolongan kana pasti dewek rek ngalaksanakeun sakumaha nu geus dicaritakeun basa kamari ieu teh kasih lain duaan basa tas deuleu aya beurit ngabring ngiring-ngiring si Inon teh tema Komar nu tujuanna rek nyieuna kadoliman ka Inon dari cekuring mantong boga tikat kitu Kang geus teu mere mah teu mere we kajeun urang nyiar tarekah nu sejen Toha teu satuju kana maksud jeung tujuan Komar boga itikad doli nah si laing make nyarek ulah kitu sagala sieun ku bolak si Inon Komar mureleng ya dasar kumaha pantar si Inon rek dipikasieuna atau dipikaserapna okna di satengah ngahina ka Inon lain sieun ku jelemana ngan sieun dosa ari ku jelemana mah tong boroning Akang sanajan kuring teu teu sieun dina gelutna ge pasti wanieun ngalawan si Inon mah tema Toha leulelah si laing mah nginget-nginget kana urusan dosa tuh ya Toha lamun jelema dina waktu kiwari ngingetkeun atawa mikirkeun sieun bae ku dosa lapur eus ya saumur-umur ge da moal aya buluan atuh pokna mah hirup manusia teh nya pokona hirup manusia boga rejeki keur ladang itu ladang ieu teh mangsa bodoh teh teuing rek boga gaji ladang nyatut ladang maling teu naon ari bisa ona mana jelas nama lamun jelema jujur teuing ripuh katinggalina sagala-galana bising teh nyaho samade si laing ngakukeun jelema bodoh sakola ukur saseret SD
keun bae bodo-bodo aya asal ngarti nyaho si lain ngarti ya nu disebut ngarti ku dewek di dieu ngarti kana ngala rezeki ngala duit sanajan pinter ge teu ngarti eueuh mah hartina sia bae kilaing hayang digawe carita ieu ye nya caritana ieu mah hayang digawe we di dewek ieu masing si lain lungas leungis nepi ka jeblehna ge moal digawekeun ku dewek jaba lamun si lain ngarti geuning ceuk barudak ayeuna make bahasa kieu ngarti meureun cenah kitu tumpakan ge sama ada motor atau mobil itu di bensinan mah teu dek maju harti omongan dewek ku ilaing cek Komar nyarita rada kaliasan bari seuri ge seuri jeung anu teu hayang jeung itu gara kacarai sakedeung deui urang arinit ka si Inon sugan manehna teh idit-iditan pokna teh para wargi sadaya teu hararese harita toha jeung Obed barali ka imahna sewang-sewangan bari toha sajeroning keur di jalan teh merengut wae hatena ngarasa bingung rek diajakan ku Komar ngadatangan Inon cek pikirna digugu pangajakna sok sieun ka bawang kena sabab Komar geus yakin itikadna goreng ka Inon ari teu digugu sieun ambek katamah-tamah katalian baraya nincak pukul 5 pasosore harita teh kabeneran halodo langit meuni bengras taya aling-aling Komar jeung Obed geus arinit nu maksud jeung tujuan taya lian rek ka Inon Ari toha kabeneran keur ngalongok mitohana gering samalah nu nyusulan ge nepungan ka Komar lantaran Komar bisi teu percayaeun dianggap Obed akon-akon embung milu Komar geus ujub pasti bakal hasil dibere obat atau apalakiah pikeun ngusir hama beurit dina teu hasilna geus gili gerek ngayakeun kadoliman ka Inon teu kacaturkeun di jalana ongkohan teu sabaraha jauh ti lemurna Komar ka lemurna Inon paling-paling ukur 1 kilo diparengkeun harita Inon nyampak aya keur niis ditepas bari awak dibubuligir suku ditayakeun kana kursi sabelah pok Komar uluk salam bari ngajanteng dina hareupeun golodo sampurasun ampes temal Inon bari ngorejat nangtung sarta mukakeun pan wae geuning semah jauh deukeut ye paingan rek hujan teu tulus Inon marah mai make seringahe moal sasab mah kitu pok nya sugan tema Komar bari arunggah jeung toha teu nyaba jeung Inon pokna bari nyolongkrong sasalaman nyaba ka mana kang geus aya tauna kuring mah taraudar ider kieu we aya mah kur moyan jeung moyan lah paling-paling ngalantung ka kebon tama karsel ting suku temal Inon bari nutupkeun pantok gek dariuk dina kursi keun bae gawe moyan ge saseng mah teu jempe berkah seng mau ngapoe oge jeung sering kan Inon ngarongkong baju dina kapstok tuluy dipake sabab harita keur dibubuligir lain aya ku alus poena ieu teh tara-tara ti kesasari meni keur sarurumpaheun meni asa reurewas teh ngahaja we ka dieu tos sambian nyimpang ieu teh nu matak ngahaja jeung Inon ka hiji geus seubeut tara papangi atuh kaduana karsel cicing di imah katiluna nya tara kaya perlu ka jeung Inon sugan jeung sugan lamun jodoh teh mah kajodokeun cek Komar bari ngareret ka toha aya perlu naon na sareuwas deui teh Inon neuteup bangun kaget malah ngareret ka Obed nyaca kieu maksud jeung tujuan akang teh burit-burit kali teh jeung Inon lamun hade diterangkeun mah akang teh keur meujeuhna baluang di pikiran teh kahiji anyar keneh kahilangan kudua dia 2 bulan anu tos kapapatenan kudu jadi mitoha meureun jeung Inon geus ngadenge beja mitoha akang maot nya ya bejana kangen hampura kuring teu bisa ka ditu ngadege beja ge basa kamari kahalangan 10 poe geus kitu kumaha saja bati eta mana akang makaya geus tilu usum ayeuna ngarahuh deui jelas mah teu kaala pisan nya tadi ganggu ku bawalak beurit komon usum kamari mah menit teu kaala sarangeui-rangeui acan atuh tah saksina ge dulur akang bising teu percaya mah tapi ningali pakaian ujang Inon meni mulus dina kagangguna ge ku hama teu sabaraha teuing ngarugikeun nya ku dasar eta singket nama akang teh rek minang saraya ka Jang Inon biar aku Jang Inon teu karunya khususna ka dari akang jeung kan jadi kulawarga akang boga paya kaya sakitu-kitunya cek Komar nyarita leuleuy kalawan rada ngageul minang saraya naon Kang Inon bangun kaget nya du dimaksud rek minang saraya sugan boga keur panolakna hama sama deh hama hileud hama wareng babakuna mah hama beurit nah panolakna teh mangrupa obat nah mangrupa kalimah keunang kege di mana akang makaya deui mah kalawan aya di kamulusan pira ka beuti mah balikna ka Jang Inon ngan moal Jang Jima akang bisi kapopohokeun
obat naon Kang da abdi mah teu boga obat naon-naon sama geus 2 usum ayeuna ge tara di obat tara naon sok diantep atuh kitu deui samodel kalimah teu boga kalimah itu ieu abdi mah cek Inon memangnya geus 2 usum ayeuna pakaianna tara diganggu ku obat naon-naon amoannya jeung Inon teu di obat naon-naon make bisa mulus sagala asa teu kaharti ku akang mah nu matak sing karunya ka akang piraku jeung Inon teu rek nulungan cenah eta perlu diduitan teu naon ku akang eda atuh samupakatna we pokona mah kitu Komar setengah maksa lain perkara duit Kang sanajan teu make duit ge kuring boga mah obatna atau boga palakiana pikeun ngusir hama asa piraku kuring rek ngoretkeun komo kieu antara kuring jeung akang lain wawusa katiga tuh antara kuring jeung akang teh pana naon teh lain itu ieu nya lain kabausa katiga monya kuring rek tega tinulungan karena kasus akang eta suga jeung Inon ditarekahan kumaha pangna makaya mulus dah nyiar tareka kanu bisa namun nyiar tareka kada ka saha urang mana jeung ka urang mana Komarnya sedak tumanya teu leupas tina paneuteupeuna nyiar tareka ka saha da kuring mah tara ka mana-mana tuh Kang bisa ditanyakeun tak ka inung budak temal Inon bari nunjuk ka Nyi Sarti pamajikanana nu harita mayeran cai 2 gelas jeung goreng kiripik sampe sapiring atuh nu sapiring deui suuk meunang nyangrai mangga Kang nyangakeun sareng naon atunya keur nemean teh cek Nyi Sarti nitah ngopi ka Komar keun bae nyai make ngariweukeun ting atuh sagala rupa lah teh ieu Kang Komar ka dieu teh kahiji hayang panggih cenah jeung urang euy kaduana nya teh teu ditulung yang saraya cenah ka urang cek Inon ngabejaan ka pamajikanana minang saraya perkara naon kitu Nyi Sarti gek diuk dijieun salakina kalawan ngareret ka Komar cenah minang saraya sugan di urang boga obat pikeun ngabasmi hama cek akang teh da di dieu mah tara make di obat naon-naon sok diantep kitu dalaras atuh Kang pakaya di dieu mah diantep sajantenna upami milik teh mangadu milik cek Nyi Sarti mairan atuh Inon harita nyarita deui ka Nyi Sarti pamajikanana malah manar kadenge ku semah-semahna sajabati kitu pan akang mah kumaneh ge kanyahoan tara udari dar kanu jauh bari nyiar tareka pikeun ngajaga kasalamatan tatanen lareskan pun lanceuk mah estu kurung batok tara ka mana-mana pisan ngalayan pun biang ge kagirang teu sasasi sakali kitu ge ukur luntang lantung di buruan paling-paling ka kebon mangga akang bari sami atuh ngaleueut ka itu abdi ka pamang nuju gaduh pidameleun di pengker mangga nyai mangga temal Komar reos Nyi Sarti ka jero deui tah geuning ceuk inung barudak kitu Kang abdi mah teu tara liar pisan atuh kanu jauh jadi tara diobatan naonnya pakaya jeung Inon teh berkah tara Kang sok diantep we jadi syukur teu jadi malah di kumaha adalah di kumaha atuh minangka kaayeunakeun pakaya kuring rada mulus temal Inon sajelasna sedeng manehna tas jarah ka Gunung Gede jeung si Jendil mah teu wani ngajelaskeun tong boroning kadengeun-dengeun sanajan kanu jadi anak pamajikan ge kanu jadi inung nepi ka kiwari sama sakali teu betus geus dikitukeun mah jep Komar jempe sedeng batina ngageredeg nyan si Inon teu beunang dipake barayana teh aing muntang tulung urusan anu kitu weleh teu daek nulungan jadi tetela sarupa kieu mah si Inon teh munyung nu matak manehna teu bisa nulungan ka diri aing tapi rasakeun sia Inon dong disebutkeun aing ngaran si Komar lamun teu bisa nyilakakeun diri si lain dikira si lain sorangan boga pamuntangan teh aing ge boga deuleu bapa-bapa nu luhur elmuna kitu dina gerentes sate Komar eukeur mah eukeur manehna boga itikad rek dolim ka Inon ari katamah-tamah pamentana teu katedunan ku Inon atuh puguh niat teu beuki gilig ka cenah kumaha behna bae kari kumaha behna geus teu mikirkeun kana urusan dosa naon-naon da puguh kajurung ku hawa nafsu teh bari teu dipikirkeun pi akibateunana sok atuh kadinya dikeureuy Kang jang bed lumayan lah pepeureuheun kuehna di dieu mah teu boga alah eta mah kitu we tunonya keun bae geus teu boga malah satadi mah nu matak Kakang ka dieu teh nyaeta kitu susugana di dieu boga obat atawa panolak hama ari eueuh mah teu nanaon ayu atuh naon Komar pamitan rek balik kumaha teh piraku teu diarot heula caina keun bae da lain semah ongkohan bisi kaburu magrib beuh tampola nasi akang bungkusan sang raisukna tuh keur barudak keun bae entong keun bae temal Komar jerut turun
dituturkeun ku Obed malah mah teu ngareret deui terus setingkar dig balik bari Komar mawa hate mentegeg sabab niatna gagal. Nyaan euy, wawalak si Inon meuni pageuna keur euy. Geus yakin sarupa kitu mah. Manehna teh munjung atawa ngalap ilmu. Tapi keun bae euy tunggu tanggal mainna dikira dewek rek cicingeun meureun. Cek Komar kupulutus. Sedang Obed mah ngabetem teu ngomong sakemek-kemek acan tapi kadatangna ka imahna. Nu teu lilangong kadenge azan magrib. Hampir sapeupeting Komar teu bisa sare gedebag-gedebug da eta pikiran keur dirobeda ku kapusing nu hese dipiceuna. Pokona pusing ku pakaya jeung ngageremet keheul ka Inon. Isukna Komar jeung Ki Obeda kira bada musuh arinit bada subuh maksudnya. Isukna kira Komar jeung Obed kira bada subuh arinit nya terek muntang tulung ka bapak-bapak anak nu katelah Bahdalung nu dianggap hiji dukun lepus. Luhur ilmu sugih ku pangarti ari kata-mata Bahdalung teh ruruntuk Jawara. Teka caturkeun lumampahna kitu deui dina wangkongan Komar kanu jadi guru tayalian katelah Bahdalung. Caturkeun Komar jeung Obed geus baralik deui bari mawa hate nu bungah gulija. Sabab ceuk Bahdalung moal kungsi ngadua kalian pasti sakali aya bejana perkara Inon kalawan harita Komar balikna teh dibahanan pikeun syarat kadoliman nu rek ditibankeun ka diri Inon. Kocapkeun peutingna bada Isa. Komar harita teh para mitra geus tatan-tatan rek ngalaksanakeun sakumaha papatah ti Bahdalung. Nyaeta rek nyimpen hiji barang guna-guna di wawangunan Inon. Malah harita sajaba ngajakan Obed ge make ngajakan adina pribadi katelah rawon. Samemeh rek ini teh Komar bebeja heula kanu jadi pamajikanana. Sedeng pamajikanna mah nyarek malah ulah teu sirikna muntang leungeun ku teu satuju boga itikad kitu. Rek nganiaya diri batur. Pokona pamajikan Komar sieun marines ka dirina. Tapi danya kitu kasebut hawa nafsu nu dibarengan ku pangajak setan. 1000 kali dihalangan 1000 kali dipuntangan ge edas. Bedas keneh nu boga niat tibatan nu nyare. Nya akhirna mah para mitra keur pamajikan Komar teu bisa kumaha deui bati keheul nu aya kana gurat batu nu jadi salaki menit teu beunang pisan dicarek. Tong boroning dicarek kudu jadi pamajikan sanajan dicarek kudu jadi inung bapa ge. Sigana teu didenge ku bujur tetep neugtreug nepi ka wanci Isa terus arini tiluan. Narita Komar jeung Obed katut adina marawa bedog ngagaprek dina cangkeng. Komar mawa batre sabab batu tilu tia sabab kabeneran poek bulan. Jaba ngaliwatan Saruni jeung ngaliwatan Astana. Komar lempang nati heula bari ngagedig bangun teuneng ludeung taya kakeung. Atuh para wargi sadaya tanang ring taya karingrang. Ongkohan ku Bahdalung guruna di bahanan parabot pusaka tayalian keris 7 eluh. Para ginolak bangsa juri jarian jeung dedemi. Kira-kira 100 meter dari kaki sisi astana. Waktu Komar jeung numarengan duaan tinggardig ujug-ujug gepluk cenah kadenge kuno tiluan sada nu maledog ku batu meuni atra ngagepluk. Atuh Komar jeung baturna rugreg areureun tuluy luak lieu samalah Komar make jeung nyorot-nyorotkeun batre sagala tiap rungkun di batrean tapi boleh eueuh naon-naon. Pok harita rawon adina Komar nanya setengah ngaharewos bari ngadeuketan Komar. Kang, sadar maledognya? Heuy, geus jempe hayang nyaho urang tubuh di dieu. Si Inon gitu atau nu sejen ngareuyan ka urang ngarah urang lalumpatan. Dewek mah teu kedag bulu salamar deui tong boroning disingsinan ku manusia. Sanajan kuriri wage teu sieun teu keung. Kitu deui maraneh montong gimir keun aya dewek. Piraku parabot pusaka pamahanan Bahdalung teu bisa ngusir bangsa jurig jarian mah. Cek Komar reus dumeh di bahanan parabot keris ku guruna nu 7 eluk teh. Teu lila gepluk kadenge sora nu maledog samalah ayeuna mah kadenge gigireun pisan Komar. Barang di batrean eueuh batu eueuh naon adeun kalaka idang daunan. Ku ayeuna kitu Komar ngerasa keheul pok ngomong rada tarik. Sa nu babaledogan ha? Jeung sieuna teh memang ajar rek maledog ka dewek. Lamun si lain manusia samodel dewek bari aya kawani. Montong make jeung maledog sagala hayang nyaho urang adu hareupan jeung dewek. Dikira dewek kasebut jelema ponok bool. Beunghar ku kasieun jeung kakeung. Moal sieun moal keung keur dewek mah deuleu. Sok keur kaluar si lain montong babaledogan bari nyumput. Pas bolon rodek ulu pisan sia. Kaluar sia jurig. Cek Komar somprana atuh ai Komar. Tas nyarita kitu ciri ieu tukangeun si Obed.
Meni jelas pisan sora awewe cecerihilan dibarungku sora anjing harita babawung lamat. Gilak si Obed ngaliuk tapi tukangan eueuh naon-naon ukur tangka cau katingali daun cauting aroyag katabaku angin peuting atuh kieu Komar jeung Rawon adina maralik cirihil kadenge ditukangan Komar. Gilak Komar malik deui barinya nyekal perah keris pusaka. Sani kate awewe atau bangsa juri gitu montong yang sieunan ka kaula sia da teu sieun heula aing mah cing hayang nyaho ngajirim kernya montong ukur sorana wae sia moal sieunan sorana bungku si Komar mah deul pokna teu boleh sompra atuh para wargi sanggeus Komar suaban kitu serebeng hareupeun kira-kira angangna 10 meter aya haseup bodas nyerebung teu beda ti haseup durukan Jarami. Sedang Rawon adina Komar jeung si Obed can kadeuleu jirim nama geus ngaroroncon asa teu puguh rarasaan. Samalah harita si Rawon noelan kana leungeun si Obed anu maksudna mah ngajak lumpat tina bakating ku sieun. Leungit haseup celegedeg aya hiji makhluk rupana mah awewe susu meuni rarayun atuh ceuli rancung paranyang kawas ceuri kalanci. Irung gede segede tutut mitra ari lain bobohongan sarta matana buncelik duluk dilak gular giler silah bolenang meniherang sawak-awak pinuh ku bulu ramo leungeun kuku ramo leungeun jeung ramo suku paranyang sareukeut cirihil makhluk seuri meni sirahna lalagedayan. Si Obed para mitra jeung si Rawon begitu puguh rarasaan. Kesang tiis kaluar masihan sakujur awak karep nama hayang mabur ngan sukuna ngarasa asapag. Sia teh jurig naon ha? Dikira aing rek sieun rek unur sia ku bangsa jurig, moal ngajak teh aing mah. Keula manusia kudu eleh ku bangsa jurig mah. Sok ka dieu nyamperkeun sing deuk sia jurig, setan sia. Ceuk Komar ku kubu. Bari ayeuna mah lain nyekel perah keris tapi nyeker waktosna kabujeng se rame-rame teh nya. Hatur nuhun palawargi sadaya anu parantos setia di acara dongeng Sunda Mangjaya dina carios Burit Bodas oge kanu parantos subscribe asim kuring ngaturkeun ribu-ribu nuhun mudah-mudahan dilancarkan rezekinya usahanya dilancarkan dan dilancarkan segala urusannya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun sekali hatur nuhun permios wassalam sampurasun dulur.